Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kumaha? Alhamdulillah. Mugia urang salawasna dina kaayaan sehat walafiat. Kumaha di bumi? Weh kieu tos beberes da can? Atau baru bangun? Beberesnya atas garisnya. Sok sawe anu teu acan absen di grup kelas tadi ya Ibu Koslisnya sok di absen heula. Nu teu acan absen mangga tiasa satos pembelajaran ayeuna nu teu acan. Oh iya. Di mana ya? Ya. Ya. Barudak saat acan urang ngawitan, urang aya dina kalancaran, hayu urang ngadua heula nya. Urang ngadua dimulai. Pas rengse. Hari Minggu kamari urang terus diajar materi naon nya? Anu embut keneh teu? Kamari urang masih kan esok ningali tayangan TV Bandung 132 masih? Kamari ngabahas ngeunaan masalah naon sisindiran jeung wawang sah? Wawang salan. Masih kena emu teu sisindiran? Ciri-ciri sisindiran? Naon wae? Emu keneh teu? Ciri-ciri sisindiran? Diwangun ku cangkang jeung eusi. Terus di sana naon deui? Tempat pada lisan. Sok suarana dibuka, speakerna dibuka. We urang tiasa interaksi. Kumaha? Ciri-ciri sindiran? Tiap pada aya sabaraha pada lisan? Aya opat pada lisan. Diwangun ku cangkang jeung eusi. Terus tiap pada lisan aya sabaraha engang? Aya? Sabaraha engang? Oh, sini. Aya sabaraha suku kata? Aya dalam? Aya dalapan. Ya. Kamu doang salam? Kumaha ciri-cirina? Yuk urang emutan deui pelajaran kamari. Wawang salan ciri-cirina dibangun ku dua pada pada lisan nu kahiji cangkang nu kahiji eusi. Cek saha nu tiasa ngajawab. Komputer dijing ditilep eta lap dina meja naon tah? Kira-kira wangsalna. Laptop sama aya kecap tah kamari eta materi nu kamari tos dipedas urang ngeunaan sisindiran sareng wawang salan. Ayeuna urang medar ngeunaan artikel. Ya, artikel. Ari hideung pernah baca artikel? Pernah teh? Pernahnya pasti sedayananya. Ari ibu mah sok baca artikel teh lantaran sok muncul di HP. Ajeun we dibaca. Tah keur mangsa ayeuna loba artikel nu loba dibahas ngeunaan naon? Ayeuna situasi kieu lolobana artikel ngeunaan naon nu dibahas? Corona. Ngeunaan corona ya, ngeunaan corona bener pisan. Naon sih manfaat artikel teh? Nu jelas manfaat artikel kanggo nambahan ilmu pangawruh urang nya pikeun ningkatkeun motivasi urang dina maca hiji artikel geura sok. Kayak lamun sering maca artikel meresep geura. Dikaresepeun lamun dibaca teh. Tadina ieu pengajaran hidup baris dikenalkeun kana wangun tulisan anu disebut artikel. Kumaha contona, kumaha strukturna, ya diajarna ieu nya sing semangat sing daria percaya diri hubungan dina ngumpulan pasoalan nu aya urang tinggal heula ibu kamari tos kada mau PowerPoint PPT nya urang share deui bismillah kesemutan loh.
Ya. Artikel. Jadi orang ayeuna ngabahas ngeunaan artikel. Ayeuna tos maca PPT Ibu Satacana atosnya, matos dipedar ke Ibu Satacana. Ya, artikel nyaeta karangan anu ngaguar atau medar hiji hal nu ditulis dina basa jeung wangun lancaran. Jadi biasanya nu dipedarna teh ngeunaan perkara, bisa perkara sosial, bisa politik, bisa pendidikan atau atikan, bisa seni budaya jeung sajabana. Jadi artikel teh biasanya hasil penelitian atau pemikiran jeung pengalaman anu nulisna. Struktur artikel kabagi jadi 3 nya, nu kahiji bubuka, anu kadua eusi, anu katilu panutup. Namun bubuka biasana medar mangrupa gambaran umum nya nu rek dibahas. Lamun eusi biasana dumasar kana perkara nu dibahas nya. Terus anu katilu panutup. Panutup biasana ngeunaan kacindekan atau kesimpulan. Kesimpulan nu nandeskeun pamanggi pangarang ngeunaan perkara anu dibahas. Nurutkeun wangun tulisanna, struktur artikel teh kabagi 2. Ya. Jadi informasi anu diebrehkeun tinu hal-hal anu khusus teh, tinu hal bisa diebrehkeun tinu hal-hal anu khusus heula, terus kanu umum atawa bisa ditulis heula tinu hal-hal anu umum, terus kanu khusus nya. Disebutna induksi jeung deduksi. Lamun induksi khusus jeung umum, lamun deduksi umum jeung umum terus kanu khususnya ngebrehkeunana. Di dieu aya ciri-ciri artikel. Ya, ciri-ciri artikel. Ciri-ciri artikel aya 4 di dieu. Nu kahiji, basa nu digunakeun kudu jelas tur komunikatif. Anu kadua, dirojong ku pamanggih ahli atau data hasil panalungtikan. Anu katilu eusi artikel dumasar kana fakta. Anu kaopat, perkara nu dipedar kudu hal anu aya manfaatna jeung anu maca nya. Jadi lamun secara kata kunci, ciri-ciri artikel atau karakteristik artikelnya eta kudu kahiji komunikatif, kedua datana hasil penelitian, katilu fakta, kaopat aya manfaatna atawa penting kanu macana. Ayeuna urang lajengkeun kana di dieu urang fokus kana mikawanoh seni artikel budaya Sunda. Tinu artikel seni budaya Sunda teh aya 2 ungkara nya, nu kahiji artikel, anu kadua budaya. Tadi artikel tos dibahas ku urang, artikel naon? Artikel nyaeta karangan anu ngaguar hiji hal atawa perkara. Sedangkan budaya bisa dihartikeun sagala hasil cipta, rasa jeung karsa manusia nya. Biasana mun urang budaya teh pikirna teh kadang-kadang urang ngabayangkeunna teh kesenian we nya. Padahal aya 7 unsur budaya nya, aya 7 unsur nu kaabus budaya. Nu kahiji naon tadi di dia aya agama, aya organisasi kemasyarakatan, aya sistem pangaweruh, aya bahasa, aya seni, aya pakasaban. Pakasaban teh mata pencarian. Sareng aya sistem pakakas jeung teknologi. Hidup siapkan buku paket bahasa Sunda, sareng urang tinggal video contoh artikelnya nu sami sareng dina buku paket nyaeta ngeunaan Rigig Bebegig Sukamantri. Urang tinggal di videona. Anu teu acan mangga tinggal di anu atos sok analisa naon eusi artikelna jeung strukturna kumaha. Ibu, ada videonya? Ada videonya, Kak? Yang ada. Gambarnya ya, Kak? Masih video.
ada videonya sama gambar Bu. Enggak ada suaranya. videonya. Nggak ada videonya, Ibu. Videonya ya, Riki bebegik Sukamantri. Bebegik Sukamantri. Tinggal videonya. Enggak, Bu. Ya? Belum, Ibu. Biasa tinggal? Enggak. Belum Videonya ada. nggak muncul, Bu. Masih PowerPoint, Bu. Cuma suara doang. 60 kilo. Malah aya nu nepi ka 60 kilo cenah. Rupana jelek bae beungeut wayang pangisina. Buta hejo, buta beureum, buta kayas, buta hideung, malah aya buta terong oge. Make makuta, tapi kuukna ku inju. Video ini pernah Ibu share di YouTube-nya, pernah Ibu share di GCCOG. Ngenaan Rigig bebegik Sukamantri. Dan memang di bulan ku inju. Lebah bujur digantelan ku kolotok mundi. Sukuna make gengge, badis makhluk leuweung di mana goa. Lagak gerigik dibarung ku suara kolotok jeung keleneng gengge. Bisa menta dipiri ku musik naon bae. Lucu, leuwih ti kitu. Malah aya sare-sare magicna. Soal alami mah eta mah geus pasti atuh. Bebegik seni tradisi ti Sukamantri. Jauh tangeh atuh umpame dibandingkeun jeung bebegik sawah mah. Bebegik Sukamantri ngeyeban hasanah seni tradisi Tatar Sunda modalan ti Ciamis. Bebegik Sukamantri lain seni tradisi anu lahir di Belah Batu. Cek ujaring sepuh tahun 1870-an, kokolot desa Campakalarang, Kecamatan Sukamantri, ngarekta cipta ieu kasenian. Mangrupa kasenian kelaran, anu akhirna jadi kasenian khas Sukamantri. Anu jadi dasarna, cenah rakyat Patalina jeung carita rakyat Prabu Sampulur, Raja Gagah Sakti Mandraguna, anu merungkeun rareget di Pulau Jawa. Gambaran kegagahan Sang Prabu teh beungeut bebegik Sukamantri teh. Geus puguhing ari dina acara Agustusan mah, malah dina acara-acara pesta rakyat lainna, bebegik Sukamantri sok melu midang. Upamana bae dina acara nyiar lumar dikawali, kawasna kurang afdol mun teu ngabring-ngabring bebegik Sukamantri teh. Dina acara nyangku di Panjalu, bebegik Sukamantri sok melu ngarigig. Kitu deui dina acara Milangkala Kabupaten Ciamis. Bebegik Sukamantri mindeng jadi wawakil ti Ciamis. Pikeun pagelaran seni tradisi dimimiti tingkat Jabar nepi ka tingkat nasional. Ngamainkeun bebegik Sukamantri memang dikabutuh tanaga anu tohaga. Baik bae bayangkeun, kudu nyuhun bebegik anu beratna nepi ka 60 kilo. Bari awak di bulan ku kakaban inju. Jaba kudu raga grigih deui. Malah sakapeung mah sok dipake ngangkat jelema. Anu sina tumpak dina lebah irung si topeng bebegik. Nya lain pagawean mah sasaran. Anu matak kalian ti kudu siap tanaga teh, kudu asak latihan deui. Aya embahna di barung kudu doa khusus, sangkan salamet salila nyuhun-nyuhun sakadang bebegik. Bebegik Sukamantri seni tradisi anu kakarang uniang lantaran diudangkeun deui kuno mikahemana. Seni tradisi anu miboga potensi pikeun jadi kareueus. Lain bae keur urang Ciamis, tapi keur sakumna warga Jawa Barat. Lebar mun kudu ditiarap deui mah. Masnya speaker udah can dibuka, tiasa dibuka, yuk. Orang komunikasinya melancar, jadi Ibu tiasa nguping suara hidup, spontan hidup. Kuping? Tadi videonya ketinggal? Videonya ketinggal tuh tadi? Ayah. Ketinggal. Buat kena ya? Kuping? Ayah? Iya. Ada. Saya anu biasa nerangkan isi artikel masak buat tadi. Anu biasa nerangkan, nanti sangat jelas. Paling nggak biasa.
Judulnya juga begitu seperti dan kesenian khas mana? Khas daerah Sukamantri. Daerah mana Sukamantri teh? Panjalu. Daerah Panjalu Ciamis, ya daerah Ciamis. Dia teh kesenian helaran. Helaran teh maksudnya kesenian arak-arakan. Ya, nu nampilkeun sababaraha jelema. Marake naon cenah? Make topeng atawa kedok. Ya lain make tapi nyuhun mun make mah. Dipake mun nyuhun mah disimpan di luhureun masakanya. Nyuhun topeng gede nu rupana tika sieun. Anu jadi dasar ieu kesenian rakyat Takalina jeung cerita rakyat Prabu Campur nya di zaman baheula nama naon teh topeng atau kedok teh mangrupakeun ngagambarkeun kagagahan raja Prabu. Kesenian dia biasana dipintonkeun dina acara ulang tahun hiji daerah atau kabupaten Apa itu? Dengerin penjelasan dong. Dan mestinya tunggu nih. Aku ping Ibu. Ngobrol, aku ping. Jantan filosofi kesenian dia nyata kesenian seni gotong royong anu kreatif. Kunaon disebut eta? Sabab tetiasa nampilkeun atau tetiasa ngamainkeun kusorangan ya. Jadi kudu saling bantu ya. Aya nu bari taroskeun ngeunaan artikel si Regi Bebegik. Aya naroskeun teh? Ayo suarana dibuka. Suara eta speakerna dibuka. Nek aku ku Ibu. Aya nu bari taroskeun? Maksudnya pamitos paham ngeunaan isi artikel cik jawab pananya ngeunaan artikel sebutkeun nama jeung kelasnya. Anu biasa jawabnya. Naon bedana bebegik Sukamantri jeung bebegik sawah? Sanu tiasa. Ayo. Naon bedana bebegik Sukamantri sareng bebegik sawah? Ayo, saha nu tiasa jawab? Kaisa, Riyad, Naila, Rafi, Raka, Raihan, Lutfia, Salbila, Keiza, Nayara, Sekar Ayu, ayo. Anu tiasa jawab? Bebegik Sumantri mah kesenian. Nyaeta salah sahiji Kesenian ti Ciamis. di Ciamis. Lamun bebegik sawah? Sawah teh ya buat di sawah. Ya nggak sih? Mangrupa jajalmaan anu rupana pika sieun ya biasa ditancepkeun di sawah. Jang naon biasana? Jang ngusir manuk biasanya. Jadi kadang-kadang lamun urang nguping bebegik, urang ingetna bebegik sawahnya padahal ieu mah di dieu mah bebegik Sukamantri nu bedanya nu boga ciri khas hasanah budaya di Sukamantri. Nu kadua, sadi saha nu ngajawab namina? Sekar Ayu, absen 29, kelas 8J. 8J 29. Sekar Ayu nya. Nomor 2. Cik ceritakeun kumaha rupa bebegik Sukamantri teh? Kumaha rupana tadi? Tadi kan tos tinggal videona. Dikasieun, Bu. Sareng saha ieu teh? Rafli kelas 8D absen 22. 8D 22 Rafli. Dikasieun. Hares. Naon deui? Atau tiasa dijelaskeun deui teu? Jadi rupana mangrupa jalma anu make kedok atau nyuhun kedoknya topeng gede anu rupana dikasieun. Anu katilu. Kupingkeun. Di mana medalna kesenian Sukamantri teh? Di mana? Asal mulana kesenian dia di mana? Jelaskeun. Di daerah mana? Kecamatan kabupaten mana? Kabupaten Ciamis. Sareng saha?
Raihan. Rehan, kelas sabaraha? 8F. 8F absen? 18. 18 di Kabupaten Ciamis. Di mana? Tepatnya di mana? Di desa mana? Eh, Sukamantri. Cempaka. Campaka, Desa Campaka, Kecamatan Sukamantri, Kabupaten Ciamis. Ciamis. Nah, nomor 4. Dina acara naon bae biasanya bebegin Sukamantri teh di pidanteunana? Dina acara naon bae Agustusan. Agustusan. pakai saha? Namina saha? Saran saya, Rifat, Bu. Rifat. Absen? 258J. 8J, Kang Rifat. Dina acara naon bae biasanya? Agustusan. Agustusan. Terus naon deui? Bilang kalah Ibu. Bilang Pesta, kala. pesta rakyat. Bilang kala teh naon sih? Ulang tahun ya. Ulang tahun di daerah di kecamatan tapi di kabupaten. Aya. Ya. Terus ngatos ada nanya ngeunaan si artikel nu tadi. Karatos ngantosnya. Ayeuna urang tinggal karena struktur artikelna. Ya, urang tinggal di struktur artikelna. Buku paketnya aya atau tinggal ulah di PowerPoint ibunya. Jadi di artikel ieu sabar paragraf. 1, 2, 3, 4, 5, genep, 7 paragraf. 7 paragraf. Ini orang tinggal struktur artikel nanti kan kabagi tilu nya aya bubuka, aya eusi jeung panutup. Tah dumasar bacaan tadi pek hidup identifikasi mana paragraf nu kaasup eusi nu kaasup bubuka, eusi jeung panutup. Kira-kira paragraf mana? Nu abuka abus buka. Paragraf kahiji nya. Paragraf kahiji ka abus bubuka. Sabab naon? Sebab medar gambaran umum nu mangrupa pokok pasoalan nu rek dibahas. Terus lamun eusi dimulai paragraf sabaraha? Paragraf 2, 3, 2, 3, 4, 5, 5, 2 sampai 6. 6. Ya. Dan nu kalebet eusi di paragraf 2 juga ka paragraf 5 nya. Sabab naon? Sabab di paragraf ieu dipedar ngeunaan rupa-rupa bebegik, asal bebegik, iraha we bebegik pipin kontenana ya. Jadi eusina aya di paragraf 2 juga paragraf sebentar teh paragraf 5. Genap ya. Terakhir paragraf 7 kalebet kana panutup. panutup. Kesimpulan. Sabab kunaon aya di dieu disebut panutup? Sabab di dieu aya Kesimpulan. ya, aya kesimpulan atau kesimpulan. Ngeunaan kesenian nu kudu jadi kebanggaan urang sarerea. Ayeuna urang tinggal wangun struktur artikelna. Ya, jadi dumasa rupa-rupa struktur teh kan aya induksi, aya deduksi. Kira-kira ieu kalebetna wangun struktur naon ya? Induksi atau deduksi? Deduksi atau induksi? Lamun deduksi berarti lamun di dieu artikel ieu katinggalna ditulis nulisna tinu hal-hal khusus heula. Tinu hal-hal khusus heula. Terus kanu umum. Janten kalebet struktur wangun struktur induksi. Khusus kanu umum ya. Ya. Aya patarosan deui teh? Ya. Ayeuna urang lajengkeun kanu nyusun artikel. Ya. Dina nyusun artikel aya 7. Ya, nu kahiji urang milih bahan pedareunana heula.
Nu kadua nangtukeun jejer tina bahan nu rek dipedar. Anu katilu nangtukeun tujuan karangan. Nu kaopat nyusun bagan atau rangkai karangan. Anu kalima hiji rangkai karangan ngawakilan hiji pokok pikiran. Ya, nu kagenep tiap pokok pikiran bisa dimekarkeun jadi hiji atanapi sababaraha paragraf. Anu terakhir jeung kacindekan dina tungtung bahasan anu nandoskeun pamanggih hidup kana objek bahasan ya. Tah sakitu heula darudak ngeunaan materi artikel seni budaya. Jadi sekedap. Butuh cepetan. Ya, jadi kesimpulanana kumaha? Kesimpulanana nyaeta hidup terang ya. Ini pembelajaran ayeuna hidup terang naon eta artikel. Terus naon deui? Si artikel nate naon wae, terus struktur artikel. Terus naon deui? Wangun tulisanna, deduksi induksi nya. Jeung tahapan dina nyusun artikel. Aya patarosan? Aya patarosan teh? Pamit aya nu naros ibu naroskeun deui. Aya patarosan? Paham sadayana? Ya. Cik ibu hoyong ngetes hidup jelas teu nu diterangkeun ku ibunya. Ibu naros deui hidup jawab deui. Sebabkeun kelas sareng absen. Nomor hiji, jelaskeun kalaban genre struktur teks artikel. Sok sanu tiasa. Struktur teks artikel naon wae tadi? Buka. Namina Bubuka. sareng saha ibu nyarios? Sareng saha ya? Nami kelas? Halo? Ayo, saya ngajawab di ieu lah, info nami sareng kelas heula. Sareng saha? Saya Bu. Tak, Manggala? Manggala kelas 8D. 8D, absen? Ya, absen 13. 13. Manggala, ayo. Ajalah kan. Jelaskan kalau genre struktur teks artikel. Muka hiji? Bubuka. Dibuka. Terus muka dua? Esi. Esi. Yang ketiga menutup. Menutup. Biasanya bubuka naon? Ngajelaskan ngeunaan naon? Ngajelaskan? Hal nu arek di pedar, ya. Hal nu arek dijelaskan, hal nu arek di pedar. Nomor 2. Naon wae ciri-ciri atau karakteristik artikel. Tadi aya 4 tah. Kata kuncina aya 4. Ciri-ciri atau karakteristik artikel. Ciri-ciri. Mas. Saha nanti akan jawab? Komunikatif. Sarang saya. Kenapa? Sabila Putri Karen. Najwa. Mudah dipahami. Sabila Putri Najwa. Salah Sabila, sok mangga. Asal Sabila, absen sabra? 27. 27. Kelas? 8? Kelas 8J. 8D. J. Oh, J. Ya, sip. Nah, salah Sabila. Ciri-ciri artikel? Enggak, Iji? Berdasarkan fakta, komunikatif, terus aya manfaatnya, aya manfaatnya karena membaca. Satu lagi ada kayak dari data gitu Bu, dari data hasil apa gitu Bu? Panalungtikan atau penelitian. Ya, ngatur nuhun Salsabila. Nu terakhir, katilu. Saha nu tiasa ngajelaskeun metode deduksi jeung induksi dina tulis artikel? Induksi kumaha, mau deduksi kumaha? Mau searching. Rafli Bu, absen 22. Rafli, 22 kelas? 8D. 8D, mangga Rafli. Induksi dari yang umum ke yang khusus, sedangkan deduksi dari yang khusus ke umum. Induksi dari hal khusus kah? Yang umum. Anu umum. Tapi lamun deduksi
Dari Informasi yang umum ke yang khusus. ditulis dari hal umum ke Umum ke khusus. khusus. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Materi ayeuna tos rengse. Sabada tadi Ibu tadi tuyun nulis artikel pek ayeuna janten pancen kanggo hidup ke minggu payun ya kempelkeunana. Di dia Ibu tos ngasihan draftna ya, jadi aya pancen. Jadi sapada tadi dituyun nulis artikel, pek ayeuna lengkapan ku hidup artikel di handap. Ya, katingali. Ya, temana ngeunaan bahasa Sunda. Judulnya pengajaran bahasa Sunda di sekolah. Ibu tos nulis lah rangkai karanganana. Ayeuna tugas hidup lengkapan artikel di handap ieu nya, lengkapan artikel nu judulnya pengajaran bahasa Sunda. Ya, di lengkapan. Ibu terus nulis rangkai karanganna pokok-pokok pikiranna terus ditulis ku ibu ku hidup dikembangkeun deui. Tiap pokok pikiran dikembangkeun deui. Oke, ku ibu di-share di link GCC-nya ya. Langkung jelas. Ya, sakitu heula materi ti ibu ngeunaan artikel. Minggu payun urang diajar deui ngeunaan media-media nu dipake dina media-media nu dipidangkeun kanggo midakeun artikel nya. Ya minggu payun sakantana ngabahas nanti artikel anu dilengkepan ku hidup ieu. Ya. Tiasa ibu hoyong tinggal kasadayana. Ibu kan tacan patepangnya sareng hidup teh tapi ditarutupan nih wajahna ibu teu apal. Biasa ninggal orang screenshot lah sekedap. Ibu. Ayo Nyai Saima, Rafli, Raka, karasep gareuli subhanallah. Insyaallah nya kayak orang biasa hendak saenggalna. Udah foto. Ayo, Hadi mana Lutfia, Rizdan, Manggala, Raihan, Safian, Hazmi, Riyad, Rafli, Safa. Ayo. Alhamdulillah. Bilih Ibu kirang jelas aya patarosan biasa info ibunya japri ibu tapi punten pami ibu rada slow, rada lambat, kadang seueur we anu lebet ka ibu. Janten hiji-hiji ku ibu dibalasna. Puntennya bilih ibu telat. Sekedapnya urang foto sekedap. Ya. Hatur nuhun sadayana. Salam sehat kanggo sadayana. Sehat we kanggo keluarga. Salam ka sadayana nya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hatur nuhun, hatur nuhun. Waalaikumsalam. Aduh.